Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna mikareus tur mikasono kana carios-carios Sunda khususna pidangan simkuring nuju di mana we linggihna haturan wilujeng patepang deui dina raraga ngadangukeun hanca carita anu katunda sababaraha dinten kapengker. Eta carita nyambung anu judulna Malespati. Kalian dina dinten ieu teh parantos dugi ke bagian ke-83. Mugia wae non anu dipidangkeun atanapi didugikeun atanapi dipangmoaskeun ku simkuring tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajanten pangbeberah manah kasakuran wadongkeunana. Atuh mugia para wargi salawasna aya dina kawilujengan, aya dina panangtengan kersaning Gusti Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, bari ginurku kabagjaan tan watos wangna. Kalan ieu carita mangrupikeun buah karya sastra Andang S. Argayuda atanapi karya simkuring. Mangga para wargi ieu cariyos urang kawitanan. Wilujeng ngadangkeun pun awiktu astuna masidam. Mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Aduh, Ki Burahol ngaguak. Awakna langsung moyongkot nahan ka nyeri. Napasna nyedek, renghapna eungap. Beteungna karasa mural. Utama nama iga burungna karasana saringsek. Keur dina kayaan kitu je sumpena teu ngantep. Ciat. Bedog je sumpena langsung kumolebat. Muru beteung Ki Burahol. Kolebat bres bedog je sumpena teu bisa disingkahan ku Ki Burahol. Langsung ngagabres kana beteungna. Tobat budak ngora, kulang aku eleh, minta ampun. Ki Burahol leungit ka garanganana. Kasombonganana ngadadak sirna. Awakna langsung ngadeg-deg siga anu muriang. Getih ngabayabah tina beteungna. Ki Burahol leungit budi ilang pangawasa. Manehna ambruk bari minta ampun ka Jaya Sumpena. Jaya Sumpena anu geus ngangkat berdog grek mindo panarajangna langsung narik di leungeunna. Sabab lamun diteruskeun manehna sarua jeung anu jahat. Taya rasa-rasan. Antukna teh bedogna nu satadina rek dipake maragakeun Ki Burahol teh langsung diasupkeun di kana sarangkana. Ngajaga bisi manehna kausap setan. Kata terusan dina nafsuna anu ti tadi karasana muntab-muntab. Nempok ayaan gegedug anu ambruk, sakabeh anak buahna langsung ngaragrageun bedogna. Kabeh anak buah Ki Burahol langsung nyerah ke Ki Gledeg Ireng. Sabab pamuhalan bisa neruskeun tarung. Jadi pikeun maranehna mah taya deui anu kudu dilakukeun iwal ti nyerah. Ngaku eleh. Sabab lamun diteruskeun oge bakal ngabahayakeun pikeun maranehna oge gegedugna. Ki Burahol anu satadina songong bedegong asa aing panggagahna harita mah jiwa jeung pangawasa nang rumpuyuk awakna langsung pada nyangkeh ku anak buahna. Getih terus budal tina beuteungna Ki Burahol eta kayan mantak hariwang.
Sababaraha kali Ki Burahol minta ampun ka Jaya Sumpena sieuna nerus ditandasa. Tapi Jaya Sumpena lain jawara edan siga manehna. Jaya Sumpena masih ngabogaan rasa kemanusiaan. Kukula anjeun dilepaskeun. Tapi balikeun heula harta kakayaan Juragan Sasmita anu ku anjeun dirampas. Kalayan lamun isuk jaganing pageto anjeun masih ganggu ka Juragan Sasmita, maka anjeun bakal dipaehan ku kula. Jaya Sumpena langsung ngabebaskeun Ki Burahol, sanggeus duitna Juragan Sasmita dipulangkeun ku Ki Burahol jeung ku anak buahan. Sanggeus duitna Juragan Sasmita dipulangkeun, Ki Burahol jeung anak buahna ditahin di tidinya. Ki Burahol anu teu walakaya digarotong ku anak buahna digolorkeun dina tonggong kuda. Laju sakabeh anak buahna Ki Burahol anu masuh hirup mah pada kabur ninggalkeun eta penempatan bari mawa gegedugna anu cidra parna. Ceuk syariat mah Ki Burahol teh duka bisa cager deui duka langsung maot. Sabab harita oge siga anu geus ripuh. Ari si Ujang mun paehan we jalma jahat model kitu mah hirup oge gurnyeun kajahatan nu teh eureuna. Ki Gledeg ireng sasat maido ka Jaya Sumpena sabab musuhna nu sakitu jarahatna make dibere ampun. Padahal kahayang manehna mah gegedug alias Ki Burahol teh dipaehan wae supaya masyarakat teu diganggu deui ku kajahatanana. Mang mah atuh panginten sarua jahat nari kitu mah. Urang mah jawara sajati. Karintos teu walakaya tuluy nyerah nya ulah dibinasa. Awon keur diri urang. Jaya Sumpena maido kana ucap-ucapan Ki Gledeg ireng. Sabab keur manehna mah pantang nganiaya musuh anu geus serah bongkokan. Satuju pisan kana pamadegan salira Ujang. Ngan mang masuk kadang kapangaruhan keneh ku hawa nafsu sok gregeteun. Ki Gledeg ireng ngarasa reueus boga balad anu luhur budi saperti Jaya Sumpena. Taya bedana jeung Santanu anu selalu ieu ku manehna ditutur-tutur. Ari Juragan Sasmita mana? Jaya Sumpena ngarenjag sabab kara ingeteun ka Juragan Sasmita anu tadi titah disebutkeun ku si Ruslan. Panona langsung neuteup ka si Ruslan. Leresnya ke sakedap urang bantuan ka dieu. Si Ruslan langsung lumpat ngurup tempatan Juragan Sasmita. Jadi lagi datang di berengan ku Juragan Sasmita. Juragan Sasmita langsung lumpat nguru Jaya Sumpena bruk awakna diprek ngadon siga anu rek nyembah ka Jaya Sumpena. Juragan, ulah gituan biasa we lah. Kapan kanu teu kawas kanu teu kenal bae. Pan kuring teh sabaraha kali janten pangawal juragan. Jaya Sumpena langsung ngarawu Juragan Sasmita. Saterusna dihudangkeun. Jaya Sumpena mungeun diugung-ugung. Sanajan manehna geus gede gawe dina nyalametkeun Juragan Sasmita. Duh, Ujang, sanes emang bade nyembah ka anjeun. Namun emang teh berat nuhun, berat nanggung, berat narimakeunana. Kabela anjeun ka emang teh hinggana moal kabayar ku harta benda. Juragan Sasmita ngaguk-guk ceurik bakat kutu marima kana kabela Jaya Sumpena dina anggoning nyalametkeun manehna. Dibelaan nandonkeun nyawa, nandonkeun keselamatan dirina sorangan. Sim kuring mah ikhlas balungbang timur caang bulan 14. Sabab kaleresan salira nuju aya dina bahaya amprok jeung sim kuring
Mana kitu oge kuring anu kudu nyalametkeun salira. Jaya sumpena cumarita daria. Hatena bungangang sabab bisa nulungan jalma anu aya dina bahaya. Kabeneran wae anu harita ditulungan teh Juragan Sasmita, jalma anu geus wanoh jeung dirina. Kumaha tuh mun ayeuna mah anjeun milu heula ka Mang, urang reureuh heula di rorompok Mang. Hayang mulang tarima Mang teh. Ari di dieu mah pan Mang teh keur aya di geusana lampahan. Santeuna ari di rompok mah meureun satigedena bisa nyugemakeun anjeun jeung itu Mang Ruslan. Juragan Sasmita ngajak Jaya Sumpena jeung si Ruslan sangkan milu heula ka imahna. Hatena ngarasa kahutangan ku Jaya Sumpena oge ku si Ruslan. Jadi Juragan Sasmita teh hayang nyugemakeun Jaya Sumpena jeung si Ruslan. Hatur nuhun panakang kena Juragan Sasmita. Sim kuring mah teu ngarep-ngarep pamulang tarima. Ongkohan kapan sim kuring teh keur boga pamaksudan. Nyaeta keur mapai-mapai dedengkot garong anu boga ngaran Ki Bagaspati. Jadi lamun hayo we sumpang simpang bisi ka asup pamali. Jaya Sumpena teu daekeun diajak ku Juragan Sasmita sabab manehna geus sila teuing neneangan Ki Bagaspati. Jadi tujuanana can ka tepi. Padahal mah mending kabumina heula Juragan Sasmita ujang ke lumantung mah bareng jeung Mang. Mang oge rek geureun heula sabulan mah hayang manggihanjang Santanu sono geus lila tetepung. Ki Geledeg Ireng nguatan kana pangajakna Juragan Sasmita. Sangkan Jaya Sumpena daekeun heula ngadon reureuh di imahna Juragan Sasmita. Sabab manehna oge sameurna mah hayangeun milu jeung Jaya Sumpena. Hayangeun deui ngalalana susugaran bisa tepung jeung Santanu oge nyaena wangsi. Anu ku manehna geus dianggap guru oge dulur. Ari kabumina Juragan Sasmita mah sigana moal tiasa. Sabab muter deui ke tempat awal. Tapi ari Mang bade ngiring sareng kuring mah diantosan we di Munggang Cihanjuang. Jaya Sumpena keukeuh nolak lamun kudu ka imahna Juragan Sasmita heula. Sabab seolah-olah balik deui ke tempat di mana asal manehna kamari miang. Ngan Ki Geledeg Ireng mah rek didaguan di tempat anu geus biasa kaliwatan ku manehna jeung ku Ki Geledeg Ireng. Nya ari kitu mah Mang satuju sabadareng sejab Juragan Sasmita Mang bakal nyusul ka eta patempatan. Ki Geledeg Ireng antukna ngelehan sabab apaleun ka adat jeung tabiatna Jaya Sumpena. Ki Geledeg Ireng harta kuring anu tadi dirampas ku Gubiar Hol bikeun ka Jaya Sumpena jeung ka Mang Ruslan. Kuring teu ngaboga-boga hirup keneh oge geus leuwih ti harta banda anu eta. Juragan Sasmita mimiti nitah mikeun duit anu satadina geus dirampas ku Ki Burahol ka Jaya Sumpena. Hitung-hitung pamulang tarima ceuk pikirna. Juragan Sasmita ngarasa kahutangan anu kacida gedena ku Jaya Sumpena. Ulah kitu Juragan Sasmita. Kuring mah teu ngarep-ngarep pamulang tarima. Ingkeun eta artos mah kanggo juragan, kanggo modal usaha. Kuring mah masih aya keneh kuring mah masih aya kong bakal mah tong ting hariwang. Jaya Sumpena kekepehan teu daekeun dibere duit
komo deui eta duit teh lain saeutik. Ulah nolak ujang sabab eta harta sarta dina oge geus teu diarep-arep deui ku Mang. Malahan kapan Ki Borahol teu cukup ku eta harta, make menta deui panebus anu jumlahna lain saeutik. Tah ku kituna ulah nolak sabab eta geus jadi hak anjeun jeung Jang Ruslan. Juragan Sasmita maksa kalayan eta duit langsung ku Giledeg Ireng digolerkeun deukeut Je Sumpena. Saterusna Juragan Sasmita ngajak lumampah ka Ki Giledeg Ireng muru rombonganna anu tadi ditinggalkeun di sisi leuweung. Ki Giledeg Ireng mere tanda ka Je Sumpena sangkan ulah nolak kana putusan Juragan Sasmita. Sabab naon dirakeun ku Je Sumpena leuwih berharga batan eta duit anu ceuk sapantaran Juragan Sasmita mah teu sabaraha. Sanggeus beres urusan jeung Je Sumpena, Ki Giledeg Ireng ninggalkeun eta patempatan. Anak buah nu tiwas dibawa kana tongkong kudakeun sabab bakal dikuburkeun di lemburna. Atuh kuda anu dipake ku Giledeg Ireng ku Juragan Sasmita oge ku anak buah Ki Giledeg Ireng mangrupakeun kuda rombongan Juragan Sasmita anu dirampas ku Ki Borahol. Ayeuna kapemilik deui alatan ku jasana Jaya Sumpena jeung si Ruslan. Ki Giledeg Ireng jeung Juragan Sasmita geus meang deui. Punten. Ki Giledeg Ireng sareng Juragan Sasmita tos meang deui. Ayo urang kumaha ieu teh ujang? Bakuna ieu artos sakitu seueurna kedah dihumakeun. Mang maneh ninggal artos meni seueur kieu. Si Ruslan cumarita ka Je Sumpena bari matana mah sasat teu ngiceup-ngiceup neuteub duit anu sakitu lobana. Saumur gumelar dalam dunya kakaraeun si Ruslan empo duit anu loba siga kitu. Sungutna teu eureun kekecrek bekat ku aheng. Sabab teu nyangkaeun bakal menang duit anu kacida lobana. Nya mana kitu oge tos jantan milik urang Mang. Buah tina nyeun tindakan anu bebela ka jalma nu keur katidarsa. Canak Mang kanggo bakal urang ngalalana. Atuh lamun urang tos rengse heug masih aya sesana bagi dua wae Mang kanggo bakal hirup. Je Sumpena nitah ngampihan eta duit cabaan kitu oge geus kuduna jadi rezeki manehna jeung si Ruslan. Sabab sanajan ditolak geuning tetep maksa anu merena. Malah kalah indit teu ngadaguan heula jawaban manehna. Siap Jang, Mang mangiringan wae. Mung ayeuna urang gedah kumaha? Poe tos maju ka sareupna. Artina urang gedah milari pemondokan. Si Ruslan cumarita bari langsung ngabereskeun babawaanana anu katambahan ku endong duit. Urang neruskeun lampah wae Mang. Pancena ceuk anak buah Ki Rewok oge. Ki Bagaspati teh biasana sok mukim di mumunggang gunung anu itu tuh, anu katempo ku urang ti dieu. Jadi urang lumampah muru ka eta gunung. Je Sumpena mutuskeun rek terus lumpang muru ka gunung anu meunang panuduhan anak buah Ki Rewok. Tapi ngaran gunung nama teu apaleun. Tapi ciri-cirina jeung lebah-lebahna dituduhkeun kalayan jentre. Jadi pituduh anu pasti pikeun Jaya Sumpena. Duaan terus lempang mapai-mapai jalan satapak di jero leuweung.
nyuai-nyuaikeun rungun saliara jeung karingrang. Alam anu satadina lenglang caang taya aling-aling ngadak robah jadi angkeb ku pihujanan. Poe beuki reup-reupan di beulah kulon layung geus ngempur hurum. Tadaning beurang bakal kasulih ku peuting, cacaang bakal kaganti ku poek mongkleng. Jaya Sumpena jeung si Ruslan surti kana kayan alam. Marana rurusuhan dengan song huma atawa song kebon anu masih bisa dipake ngiuhan dina hujan. Sabab pamohalan bisa ngadon sare di tempat anu teu disaungan. Hujan sakedeung deui oge bakal turun maseuhan bumi alam. Mangelon tuh sigana mah aya saung teu jauh ti dieu. Yuk urang jugjug susuganan bisa kena dipake ngiuhan tina hujan. Jaya Sumpena ngerasa bunga langsung ngajak si Ruslan sangkan muru eta saung. Barang srog horeng eta teh saung huma anu geus lila ditinggalkeun. Sabab humana geus pinuh kurungkun saliara. Ari saung nama masih wawegtur iuh. Jadi bisa dipake reureuh ku manehna jeung ku si Ruslan. Saung nama wawag keneh jang. Urang tiasa ngeureureuh heula di dieu sawengi mah. Mung sigana mah tos lami teu dianggo. Sabab sakurirna pinuh kurungkun. Saungna oge tos pinuh ku kakebul. Si Ruslan oge bungaheun sabab manggi saung anu masih bisa dipake ngiuhan. Saterusna manehna sasapu ngabersihan eta saung kurang-rang anu masih daunan meunang ngala ti tukangeun saung. Pun para wargi rupina ceros nyambung anu judulna Malespati bagian ke-83 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kalalpatan sim goring dina anggoring ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi serlepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.